Ngaran kuring Lucky. Kuring salah sahiji mahasiswa di hiji universitas nu aya di Bandung. Kuring cicing di daerah Cianjur. Bisa diceritakan kuring teh jalma anu teu percaya kanu hal mistis. Malahan kuring sok heureuy lamun aya babaturan kuring anu keur nyaritakeun jurig. Poe eta kuring keur ngumpul jeung babaturan kuring di sabudeureun daerah Sukabumi. Nya ilaharna siga lalaki. Biasana kuring jeung babaturan kuring meakeun waktu ku ngobrol, nyanyi, jeung main game. Nya kabeneran poe eta teh malam minggu. Jadi kuring jeung babaturan bisa meakeun waktu nepi peuting pisan oge teu masalah. Nepi ka salah sahiji babaturan kuring nyaritakeun pangalaman manehna yen manehna pernah ngalaman kejadian anu mistis. Tempatna di daerah pemakaman anu deukeut ka imah manehna. Cenah mah basa manehna ngaliwatan eta makam sorangan teh, manehna ningali aya makhluk anu pikasieun. Nepi ka manehna teu hayang deui ngaliwat ka eta tempat. Kuring anu didinya keur main game sakali-kali nembal obrolan baturan kuring ku cara heureuy. Lur, ieu nya kuring lamun ngaliwat ka eta tempat asa biasa wae ah. Eueuna naon? Rina oge kan anu aya di dinya teh jelema-jelema geus maraot hungkul. Moal mungkin hirup deui mah jadi teu kudu aya nu dipikasieun lah. Tong sok sompra ari ngomong teh. Sok sangeunahna sia. Nyaho pas maneh ngaliwat ka dinya cembongan sia. Geus lah lur, geus. Teu kudu dipikiran teuing. Santai we. Ye we ayeuna mah. Pan kuring balik ye. Terus lamun balik teh ngaliwatan ka makam eta. Lamun kuring ngaliwat ka makam eta, kuring rek divideokeun. Engke kuring rek nempokeun ka maraneh ye. Nya yen eueuh anu kudu dipikasieun. Teu karasa waktu teh nyerelek. Teu lila babaturan kuring hiji-hiji nungtutan mulai baralik. Waktu geus nunjukkeun jam 11 peuting. Tuluy kuring balik kanu motor. Tegung si lila siga janji kuring ka babaturan kuring. Kuring balik motong jalan ka makam anu dicaritakeun teh. Cek babaturan kuring eta makhluk teh pikasieun. Jeung osok aya wae jalma anu ngaliwat ka eta tempat pasti diganggu ku eta makhluk teh. Kuring rek ngabuktikeun sorangan. Peuting eta karasana hawana rada beda. Kaayaan di eta tempat kawilang sepi. Ngan saukur motor kuring hungkul anu ngaliwat teh. Nyameureun pedang geus ampir tengah peuting. Lantaran kaliwat sepi, nepikeun ka sora angin oge kadenge ku kuring. Tekung si lila, kuring nepi
nepi hareupeun gerbang eta pamakaman. Hiji pamakaman anu teu gede-gede teuing. Henteu siga pamakaman biasana. Kuring geus nempo padung di sapanjang jalan. Kuring nyokot HP dina sakucalana, tuluy kuring ngamimitian ngarekam. Kuring rek nempokeun ka babaturan kuring supaya eueuh nu dipikasieun lamun keur aya di pamakaman. Kuring mimiti ngajalankeun motor. Hiji, dua, tilu, opat. Kira-kira kuburan anu geus dilewatan ku kuring jeung bener we eueuh nanaon. Salian ti padung jeung taneuh kuburan. Basa kuring keur fokus moal motor sabari ngarekam situasi nu aya di dinya. Ujug-ujug lampu motor kuring ngadadak pareum. Kusabab poek jeung teu kacirina naon, kuring ngeureunkeun motor nu maksudna rek ngecek motor. Kusabab kaayaan di dinya teh teu pati caang, nya kuring buru-buru ngeureunkeun motor saacan ngaliwatan tangkal nu aya di dinya. Kusabab di palebah dinya teh lumayan paroek. Kuring nyobaan ngecek deui motor kuring. Bari uprak-opret nyobaan ngabenerkeun lampu motor kuring anu ngadadak pareum. Basa kuring keur manerkeun lampu motor. Aduh. Ujug-ujug aya nu maledog guring make batu. Karasa ku kuring eta nu dibaledogeun teh teuas tuluy basakeun muragna kadenge sora siga sora batu. Kuring langsung ningali ka tukang. Tapi anehna di dinya teh eueuh sasaha. Kusabab kuring teh ningali sasaha di palebah dinya. Nya kuring nuluykeun di pagawean kuring. Nyaeta menerkeun lampu tea. Tapi karek kuring ngerek menerkeun di lampu. Ujug-ujug aya di anu ngalungkeun batu laleutik ka kuring. Kuring ngarasa eta batu teh dialungkeun di palebah tukangeun kuring. Kuring ngareret ka tukang. Katempo ku kuring aya hiji tangkal anu memang lumayan gede. Saliwat kuring ningali aya jelema nu keur nangtung digigireun tangkal eta. Manehna nyumput tukangan eta tangkal. Jeung sigana manehna anu maledogan kuring teh kusabab eueuh sasaha deui salian ti manehna. Kuring ngagorowo ka manehna sabari rada ambek. Setan teh. Ni jahil saya teh ngalungan batu. Aya nulungan ngadon kalah jahil weh. Keluarlah. Sok keluar. Manehna teu nembalan kuring. Tekuk silila. Lampu motor kuring hurung deui.
atuh kuring oge ngajalankeun deui motor kuring lalaunan. Ngadeukeutan tangkal nu aya di tukangan kuring bari nuluykeun ngarekam. Kuring maju ngadeuketan eta tangkal. Sanggeus aya di deket eta tangkal, kuring ngeureunkeun motor kuring. Anu satuluyna turun bari leumpang ngadeuketan tangkal anu aya di sakitaran makam. Sanggeus deukeut kuring ningali jalma anu aya di tukangan eta tangkal. Sanggeus kuring ningali eta jalma, kuring langsung ngadegdeg. Tulu suku kuring teh ngadadak leuleus. Kuring reuwas. Geningan anu di tukangan eta tangkal teh. Awewe. Bukna panjang warna hideung. Manehna make baju warna beureum bari beungeutna warna bodas pias. Awakna pegang. Panonna molotot. Nganu nyieun kuring leuwih ruas teh. Gening leungeun manehna teh eueuh hiji. Manehna seuri ka kuring bari ngaluarkeun sora anu matak pikasieun. Ningali kitu kuring ngagorowok tapi anehna kuring teu bisa ngaluarkeun sora anu tarik. Manehna maju nyamperkeun ka kuring. Bari awakna dibongkokkeun. Manehna ujug-ujug robah wujudna jadi warna beureum poek, bibirna calangap badag bari ngaluarkeun leta nu kacida panjangna. Kuring geus teu loba mikir deui. Harita keneh kuring buru-buru lompat ke arah motor kuring anu tuluy dihurungkeun ku kuring anu tuluy kuring ini teh eta tempat. Singket carita, kuring geus nepi ka imah kuring. Sanggeus kajadian eta, kuring jadi teu bisa sare. Isukna, kusabab kuring penasaran, kuring datang deui ka eta makam. Nya kuring papanggih jeung salah sahiji kuncen di makam eta. Anu tuluy kuring ngobrol jeung eta jalma. Kuring nyaritakeun kajadian anu kaalaman ku kuring tadi peuting. Anu ngajaga makam eta teh ngomong, yen baheula di dinya teh pernah kapanggih hiji layon awewe anu eueuh identitasan. Kondisi eta layon teh pikawatireun. Manehna kapanggih dina kaayaan leungeunna eueuh hiji. Leungit tara pernah kapanggih. Eta awewe teh sarua jeung awewe nu ditempo ku kuring. Tuluy anu ngajaga makam eta ge ngomong yen lain kuring hungkul anu pernah ninggali eta makhluk. Manehna ngadenge yen baheula pernah aya nu nempo awewe nu leungeunna ngan ukur hiji, tuluy make baju beureum. Sanggeus eta kuring papanggih jeung babaturan kuring.
Tuluy kuring nyaritakeun naon anu kaalaman ku kuring. Maranehna oge jadi penasaran. Menta video anu peuting direkam ku kuring. Tapi anehna, video anu kamari ku kuring direkam basa keur di makam teh teu bisa di play. Meureun pugu eta makhluk teh teu hayang direkam atawa disebarkeun.